Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarengan deui soksana semong di jaman tarang langkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngeraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jajarna danar. Dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-20. Mudah-mudahan kene ieu acara dongeng sunah teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu pangabaramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna anu sami-sami mingkat cinta tur mingkat resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti yang kalong tinggal waktu satunya mangga urang dilajengkeun di dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung para mitra kaum dangu sadaya. Danar anu memang keur babarengan jeung Neng Ana. Hiji wanoja anu memang dewasa tapi geulis. Nu kakara lulusan sarjana. Anu tangtuna danar milih eta wanoja teh taya lian pikeun nyingkahan nyaetana anu ngaranna Alia. Lamun manehna geus rumah tangga atawa lamun manehanana minimal jadian jeung Neng Ana anu nepi ka kiwari oge nya memang can jadian. Tapi memang sering bebarengan mah tapi encan ari jadian mah. Saeutik gedena we meureun keur danar sanajan memang hate leutikna danar teh memang teu bisa di bobodo masih kena mingkat cinta mingkat bogoh ke Alia. Tapi ku jalan Alia memang geus pernah kamanehanana nganyeri jeung itu jeung ieuna antukna danar oge geus teu bisa kumaha deui. Dosa-dosa Alia memang dihampura kumanehanana tapi pikeun rumah tangga di jeung Alia danar geus teu ngarepkeun deui. Neng Ana anu neuteup ka danar harita pok ngomong. Neng Danar, Kumaha? Ana? Pami ana saserangan-serang Kang Danar memangna Ainun mau nganahaon Kang? Ainun anak akang. Jujur selama iya oge akang sebenarnya mah masih can bisa ninggalkeun Ainun sih sebenarnya mah. Tapi memang iya jalan akang tangtuna. Ainun kur sakadar anak akang. Anu tangtuna lamun sakira-kira perjalanan ieu memang sae teu salahna. Perjalanan ieu terus dilaksanakeun kan. Sih Kang tapi ningali galagat Ainun anu kantos penak sareng anak kira ngerespon anu oge jadi deg-degan Kang ngaraos asa kumaha gitu. Ana memang Ana upami akang Umi akang naon?
akang milelehengkeun ka anak. Memang anak-anak pada nampi ka akang. Hiji ruda anu gagaduhan barangkali tos ageng. Bari jeung teu patos respon ka anak. Nah, anak upami ieu mah upami. Nah, anak tetep pada nampi ka akang. Atanapi sabalikna urang mung sakadar bersahabat tunggul. Pemiana masih Kang. Kumaha anak, kumaha Kang Danar weh. Pemi Kang Danar ka anak ngaros cocok tentang tosna. Insyaallah anak oge mal nolak panginten Kang. Ya pami Kang Danar nya cocokna kanggo temen hungkul insyaallah dan oge naon teh anak oge pangintenan ya siap ya pangintenan Kang. Oh gitu. Emangna Kang Danar memang aya harapan gitu ka anak. Cek anak hari tadi neuteub seukeut. Sabab salama ieu sering babarengan, sering ngobrol, sering dahar bareng, sering ketemuan lamun teh mah aya rapat itu jeung ieuna nu tangtuna antara anak jeung Danar teh kasebutkeun geus akrab. Tapi masalah hubungan batin antara maranehanna jelas pang nama Danar anu teu wani spekulasi. Lantaran ceuk pikirna Danar anakna anu ngaran Ainun anu jadi perkara. Akang pami jujur sih. Akang memang miharep ka anak. Tapi akang ge nganggo pertimbangan-pertimbangan heulana. Emangna kunaon kitu Kang? Kahiji akang parantos teu layak painten kanggo janten pendamping anak. Layak maksudna? Anak sareng akang teh bentena aya kana 10 tahun langkung kan. Memangna cinta bisa diukur tina pinten usia gitu Kang? Itu oge. Tapi kan aya kalana istri anu muda sapertos anak tangtuna aya ngengingkeun anu salepel muda tangtuna nya. Nu sanes memang kitu pinten Kang, tapi kanggo anak mah salami anak mika cinta sami anak mika resep mah rupina kanggo anak mah teu aya masalah Kang. Masalah sama saupami akang mika cinta kana oge teu masalah. Insyaallah anak siap Kang. Oh gitu. Wanoja anu geulis umur nu kakara 24 tahun harita bari neuteub antep ngegel bibirna. Neuteub antep kaduda kasep anu ngaran Danar boga anak hiji anu ngaran Ainun. Danar sanajan umurna kepala 3 tangtu. Lamun babarengan jeung anak masigah kepala 3 atuh. Kahiji Danar anu memang boga awak anu hade. Beungeut anu kasep. Buktina Danar babarengan jeung Ainun wae disangka salaki jeung pamajikan. Hartina Danar teh memang dina masalah beungeut teu eleh ku budak ngora. Teu eleh kuno umur 25 tahun atau 24 tahun. Danar kamana wae lamun bareng jeung Ainun dihargaan teh lain anak jeung nu jadi bapa, tapi anak jeung nu jadi antarapi salaki jeung nu jadi pamajikan. Ainun anu ayeuna geus nincak kelas 2 SMA tangtuna. Jelas
ngajadikeun beukit tangguh dewasana. Tapi anehna Ainun encan boga taram-taram naksir ka lalaki boh ka ditu boh ka dieu. Sebenarnya Danar oge teu pernah ari nanyakeun mah, tapi sok ningali we perkembangan nu jadi anakna lamun teh mah gaul jeung barudak babaturan-baturanana. Nah Ainun pernah bareng jeung lalaki atawa kumaha? Ih, boleh Ainun nepi ka danget ayeuna teh kelas 2 SMA. Anu awakna jangkung tangtuna. Beda jeung batur-baturna sebutna ge basi bangkok we di sakola teh. Ainun anu memang jelma jadi wanoja anu kacida pisan geulis rancunitna. Bintangna di sakola we kasebutkeun. Tapi anehna. Hiji oge ka Ainun eueuh nu wani Noel. Sakumaha nu kamari disebutkeun sabab memang Ainun teh ngabogaan ilmu silat. Warisan ti Danar tangtuna anu saban poe ku Danar diasah dina ilmu silat sabab Danar hariwang bisik kitu bisik kieu mangkaning Ainun teh barudak-budak awewe kitu. Neng anak nu neuteub seukeut ka Danar harita pok ngomong deui. Kang Danar. Kumahana? Memang Kang Danar teh serius Serius naon? serius berani ngaleungkeun ka anak. Memang nana siap. Insya Allah Kang. Yakin anak tiga dotis sisi gigir. Duh kadanget ayeuna. Sanes teu aya sih Kang. Emang aya anu pingaresep ka ku naon teh anu mikaresep ka anak. Oke sering ke bumi. Tapi kan kumaha pami anak teresep kan? Teu dipaksakeun Kang. Urusan hate kan benten deui. Janti istilah nama anak ayeuna memang tacan gaduh papacangan. Serdana tadi oge kaman, oge kadanget ayeuna. Ana oge tacan kaemutan duwi kadinya. Berarti pamit teu kaemutan duwi kadinya akang bade mileungeun ka anak oge teu kaemutan ongko. Manya akang sih. Insya Allah ditampi sih. Cek anak harita bade tungkul terngegel beungeut nah. Katingali euceuy beungeutna harita era nakeranan pas ngomongkeun kelas kitu ka Danar. Danar anu neuteub seukeut beri imut ngagelenyu. Imut teu matak ngirut. Mesemna nu katingal gugusi. Imut nu katingal lak-lakan. Tang tuh. Danar haripok ngomong. Alasanana nampi akang. Alasan nampi akang. Pamisa upamina akang bade mileungkeun ka anak nya simpel pangintenan. Naon simpelna? Seperti kumaha simpelna? Ya simpelna bagi anak. Insya Allah mika cinta ka akang. Oh, anak teh mika cinta ka akang. Senes gitu tapi Naon? akang benar mah. Cek anak harita dak dumarak eraheun harita. Menna tungkul bari ngagel biwirahna jelas era nakeranan ku Danar beungeut lagi katingali euceuy nakeranan. Anak. Pami kada jujur, sakumaha tos disariosin ku akang tadi. Memang akang mika cinta, mika diri ke anak. Tapi akang ge tangtos nanti teu
Teu sagawaya tangtosna akang nganggo pertimbangan-pertimbangan. Danar sanes pemuda, sanes ABG, danar mung sahiji duda anu memang tos sepuh. Yuswa tos kepala 3. Akang alim dugiakeun anak nyesel di kemudian hari. Nah, Mana? Kunaon Kang Danar nyarios kitu? Kami Kang Danar nyarios kitu eta teh sarua jeung nunjukeun ka Danar teh anu memang teu keseriusan ka anak. anak sanes teh aya keseriusan. Tapi akang ngau pertimbangan. Sanes kanggo akang. Tapi pertimbangan teh kanggo ka anak. Sanu terang anak teh memang gaduh pandangan anu sanes. Maksudna Di piluaran seueur pisan jalmi anu sae. Di piluaran seueur jalmi anu gagah, anu kasep, anu langkung ti akang sagala rupina, muda, kasep, gaduh kedudukan tangtosna. Sementawis akang hiji duda anu tersepuh gaduh kurang kali terus ageun. Sadayana eta akang masihan pertimbangan ka anak teh sanes kanggo akang, tapi kanggo anak nyalira. Dina hal ieu akang oge teu hoyong gurung gusuh anak. Anak hari tengah hulang hatena asah nyeluna keranan Danar ngomong kawas kitu teh. Padahal dina hatena teu paduli Danar boga anak, teu paduli Danar duda. Anak anu geus kapatri ka asihna, anu katarik asih ka bandang rasa ku Danar. Geus teu mikirkeun itu jeung ieuna anak anu cinta, anu nyaah, anu tangtuna siap dina sagala rupa. Tapi anak oge teu wani kumaha-kumaha. oh nya kanggo anak mah teu langkung keputusan akang kumaha. Ya kanggo anak mengiringan we. Cek anak hari bari tungkul nyumputkeun hate anu memang mendenghal dina ngadenge ucapan kitu ti Danar. Anak hapunten pisan akangnya. Tapi Danar teu bendu kan. Kunaon make bendu sagala? Anak tinggaros dihanati. Anak tinggaros dibohongan ku akang. Enten eueuh teu aya alasan kanggo anak kanggo bendu ka akang. Hatur nuhun pisan. Ayo, dituang atuh, yeuna. Kah? Antukna dua nana hari tadalalahar. Danar anu sakali-sakali ningali paroman anak anu katingali layu, paroman anak nu katingali haleumheum. Henteu kawas tadi pas datang anak teh katingali ceria, tapi ayeuna mah jelas anak anu nyimpen hate anu medenghal nakaranan. Barang ngadenge ucapan Danar, ongkoh bogoh tapi teu wani untuk spekulasi, nemak dirina. Anu posok padahal mah dirina geus siap itu jeung ieu, na ceuk paribasana lamun teh mah nepi ka kawin ka Danar oke, keur anak siap nakaranan. Tapi Danar mutuskeun pertimbangan-pertimbangan anak cenah jang panehanan. Anak ge teu bisa kumaha. Hiji wanoja anu memang bisa disebutkeun anu sabar. Teu gurung gusuh teu getas harupateun keur anak. Nu tangtuna siap nungguan Danar, namun temah Danar meledak. Nyatakeun
anu keseriusan anak dirina. Sanajan manehna geus apal yen memang tadi cek Danar maneh Danar teh memang mika cinta mika bogoh kana anak tapi encan mutuskeun Danar teh hayang hirup bebarengan jeung anak. Dina hate anak pok ngomong, Nanan kecil pisan teu ngartina teh surtina ka anak. Padahal mah anak teh geus siap lahir batin. Nun teh mah Kang Danar ngalamar ke anak, ngajadikeun anak pendamping anjeunna. Aing teh bisa kukumaha. Awewe kursa kadar ulang tinande. cek anak harita. Daharna anu teu mirasa sama sekali. Anak anu teu ngarasa nikmatna dahar di restoran mewah dina waktu harita. Cenderung daharna oge teu beak tinggal satengahna deui. Danar harita anu kerung, anak. Kunaon teh saya? Raos. Anu wareg Kang. Wareg? Ame oge sakedik. Pasti kemakan teh wareg. Cek anak harita. Aduh, anak teh, anak kunaon? Anak teh kunaon kan? Anak teh kunaon Kang? Emang kunaon? Teu kunaon sih. Cek Danar harita anu ngaakhiran daharna. Waktu beuki nyerelek harita ka sore. Ngobrol manehana anu geus cukup lila aya kana 2 jam na di eta restoran. Antukna dua anak kalaluar. Sangeus nepi ka parkiran. Anu tangtuna dua-duana mawa mobil. Anak mawa mobil, boh. Danar oge sarua mawa mobil. Anak. Hah? Anak ini bade langsung ke mana? Rupi nama anak berlangsung wae Kang. Oh gitu. Eta Kang mereka mana? Akang ge rupi bade uwi we. Oh. Sampai uwi atunya. Hapunten bisa akangnya. Nuhun oge anak parantos siap nyerahkan akang. Kang sami-sami anak oge. Nyantos satu Kangnya. Anak tipayun rupi nama. Cek anak harita anu mawa hate anu mudeng halna keranan. Sedih, amek, kesel, cinta. Nggak jadi hiji kalalaki anu keur ngajanteng, neuteup seukeut. Timimiti manehna asup nepi ka anak ngaleos, ngagerungkeun mobil tur init ninggalkeun eta halaman restoran. Danar anu nangtung tangtuna surti kana naon anu aya dina pikiran anak. Anak. Hatur nuhun pisan. Kana naon anu nemeh geus dicaritakeun ku akang. Anak, akang minta diampura. Sebenarnya mah akang mika cinta tuh mika bogoh ka anak. Nah aing pantes mika bogoh ke budak. Memang anak teh sebenarnya mah dewasa. Tapi aing sok sieun we. Anak rentas di tengah jalan. Cek Danar anu loba kasieun. Sanggeus rentakna rumah tangga anak jeung Alia. Ayeuna Danar anu teuing kunaon gegebegan jeung sieun. Cinta kaduana ayeuna sok sieun rentas di tengah jalan. Danar lalaunan harita nyamperkeun kana mobilna anu diparkirkeun. Gerung-gerung harita sanggeus tana maya parkiran mobil harita nyemprung init nuju ka daerahna Batu Nunggal tujuanna tangtu nya ka imahna.
Sanggeus nepi ka imahna harita disambut kudu jadi anakna. Ah, apa teh mana, Pak? Cek wanoja anu geulis tur jangkung harita. Anu tetela geuningan Ainun. Danar harita nyamperkeun ka Ainun anu suntangan kana jadi bapak. Sanggeus kitu Danar ngaleng ka Ainun dibawa ke tengah imah. Ainun, bapak terus nepangan rencangan. Rencangan? Siapa? Cek Ainun cikan wayang apal. Tante Ana. Untuk anak? Ainun dak dumadak harita paramanana robah. Cek Ainun, emang kunaon gitu nah? Kunaon? Ainun teresep kan, Tante Ana. Ainun tengah jawab, menyebutnya, menyebut ente. Cenderung Ainun harita cicing. Ainun, Papa sareng Tante Ana hubungan parantos lami. Ainun parantos dewasa, tangtos ngartos. Ainun anu tangtosna tos ngartos kana segala rupi hal orang dewasa. Tapi nepi ka yang ku Ainun. Bapak uyan deh serang mana Alia, Pak? Ainun, nana papa atarapi Ainun siap paminyarioskeun cerita ti cariosan ti papa. Danar harita anu kapaksa kudu muka jati diri nah. Kudu muka rahasia anu selama ieu ditutup-tutupanana. Masalah nu jadi indungna Ainun Alia. Asa teu tega keur Danar pikeun mukakeun anu geus belasan tahun ayeuna kanu jadi anakna anu geus dewasa. Lamun teu kitu Ainun bakal terusan Ainun maksa kanu jadi bapakna. Ulah hubungan jeung lain tapi tetap kudu jadi jeung nu jadi indung. Ainun anu neuteup kanu jadi bapakna. Emang naon anu bari seriusin ka Ainun? Ainun, Papa surti, Papa ngartos. Ainun sareng Mama Ainun hoyong ngangkep deh kan. Sadayana kan gitu, Pak. Ainun, tapi Ainun terangkan jujutan Mama sareng Papa kumaha. Emang aku mah gitu, Pak. Salaresna Bapak teu hoyong muka rahasia anu ku Papa ayeuna ditutup-tutup margi efekna bakal awon. Nah siap Ainun ngupingkeunana. Nah Ainun satos Papa nerangkeun rahasia anu ditutup-tutupan ku Papa ayeuna. Ainun bakal tetep maksa-maksa ka Papa. Pinget rumah tanggi sareng Mama. Pikeun uwihan deui. Rujuk di sareng Mama. Kahiji kitu Ainun. Kadua-duana. Nah Ainun siap. Pamiku Papa dicarioskeun sadayana. Pikeun ngupingkeun naon anu kaalaman ku Papa salama rumah tangga sareng Mama Alia. Ainun dak dumadak ngahuleng harita. Ainun anu otakna mikir
naon sebenarnya anu kejadian antara mamahna jeung nu jadi bapahna. Kunaon papana nepi ka embung balik deui jeung nu jadi anu indungna. Ainun anu pinter, Ainun anu memang geus dewasa. Seutik gedena manehna bisa surti tur bisa mikiran naon anu kejadian di satu kangen. Ainun baheula 14 tahun ka tukang atanapi 7-16 tahun ka tukang lah meureun ayeuna mah. Ampun Ainun. Salerosna maksud Ainun teh sae, Pak. Ainun, papa terang. Ainun, papa henteu nyalahkeun Ainun. Maksud Ainun tang teu sae. Hoyong ngahijikeun di keluarga, hoyong ngarakeutkeun di keluarga kan. Pak. Ainun, papa gaduh masalah sareng mamah Alia. Anu kacida pisan berat. Anu tangtos sanes ku papa teh disebatkeun. Ainun tos dewasa. Ainun tangtos ngartos. Kejadian naon anu kaalaman dina kahirupan papa sawaktos rumah tanggi sareng mama. Ngartos kan? Pak. Ainun harita nu ceurik. Neuteub seukeut kadu jadi bapa. Antara Papa Ainun bade kumaha, Pak? Ainun. Papa mah mungkin salamana kawas kieu, Ainun. Anu tangtosna papa teh perlu pendamping. Paham kan? Anu cocok kanggo papa ayeuna Yuwati. Tante Ana. Luk Ainun tungkul tina hatena kacida mungna. Tapi oge teu wani ngabaha kana jadi bapa. Lamun teh mah bener papana arek kawin atanapi hubungan jeung tante Ana. Memang tante Ana teh ditilai ku Ainun teh memang bager, geulis. Nyaah tangtuna kadu jadi salaki, kadu jadi bapana. Tapi ting kunaon hate Ainun. Asa teu merean bapana kudu kawin ka tante Ana. Teuing aya masalah naon jeung tante Ana sehingga dirina asa teu cop we. Papa. Pami bade nikah sareng nu sanes. Ainun teu naon, Pak. Teu naon. Tapi Naon? tapi teu kenging sareng tante Ana, Pak. Ainun. Memang aya naon? Ainun ame kenal sareng tante Ana. Tapi kunaon? Ainun sapertos anu terang kasaharian tante Ana kaos kumaha? Ainun harita ngahulang. Ainun limpah. Cek Ainun harita bari